sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada ayahanda tercinta, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan santri oge sadaya anu hadir, ibu-ibu majelis taklim, penanggapan panyindangan Bandung Sari sareng cacaban. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang mangga sasarengan manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tina sadaya nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang sadaya, terutama nikmat umur, nikmat sehat. Kulantaran sehat Bapak Ibu wargi sadaya tiasa sumping ka ieu tempat. Mudah-mudahan dangkapna Bapak Ibu wargi sadaya ka ieu tempat nyandak barokah ka ieu pasantren oge keur urang anu sumpingna. Amin ya robbal alamin. Sholawat miwah salamna pamudah-mudahan didugikeun ka junjungan urang sadaya kakasih Allah Subhanahu wa taala, di mana urang hoyong ningali pamunteu anjeunna anu kacidak pisan saena, yakni habibana wa nabiyanal karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargi, ka para sahabat, ka para tabiin tabi'ahna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadaya, urang anu ngarep-ngarep kana syafaatul uzma ti anjeunna, pamudah-mudahan urang sadaya dilebetkeun kana surgana Allah ku sababia syafaat ti mantena. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu wargi sadaya anu sami hadir di ieu tempat, alhamdulillah tadi simkuring tos nyabit saalit ieu masalah aya acara kaleresan. Bapak ieu anu teu acan dongkap, anu tos tadi dongkap ulah rek bosen. Ieu acara teh kaleresan sareng tepang tauna Pondok Pesantren Riyadul Mubarok. Jadi simkuring kapungkur dongkap bulan Juni, ayeuna bulan Juni ngan tauna nu beda. Tahun 2015 ayeuna 2018 berarti 4 tahun teu karasa simkuring hijrah ti pananggapan ka ieu bubulak cek paku mah tadi pasantren di tengah-tengah leuweung. Geus 4 tahun alhamdulillah simkuring bisa kenalan jeung urang Bandung Sari leuwih loba. Anu baheula mah simkuring teh kenal jeung Pak Maya, paling Pak Kuwu Qodir keur zaman masih keneh kuwu, ayeuna nama alhamdulillah masyarakat Bandung Sari tos seueur anu kenal. Nah, ieu teh ku sababia alhamdulillah hijrah simkuring ayeuna geus 4 tahun tah ieu teh minangka sakalian ulang tahun diayakeun panggung gembira, tadi diayakeun wisuda nyaeta acara perpisahan anak-anak kelas 6. Eta Bu, jadi kumaha deui ieu aya acara naon tah acarana nama eta ngan pada ari batur mah ulang tahun teh dirder ku wayang golek atanapi ku jaepongan simkuring mah geus be ngamanfaatkeun kreasi seni bararudak
mudah-mudahan engke ku barudak bisa dijalankan engke di mana maranehna tos teu aya di dieu. Tadi aya pidato aya naon duka engke rek ditampilkeun duka henteu. Ngan ke ningali bae kreasina seperti naon. Ngan anu can didugikeun ku sim kuring tadi Bu, ieu mah kabar gembirana keur sim kuring. Alhamdulillah engke di bulan Juli sim kuring rek ngangkatkeun 2 murangkali bade diangkatkeun bade disakolakeun di Ma'had Ali Mekah anu insyaallah bulan Juli bade diangkatkeun ku sim kuring bade diantir. Ieu hiji kabanggaan keur masyarakat Desa Bandung Sari khususna di pasantren ya, di sekolah pasantren anu anyar bisa ngangkatkeun ka Mekah. Ieu satu kebanggaan. Naon sababna nya minimal manehna kudu bisa ilmu alatna jeung ilmu bahasa Arab. Minimal dari kaditu mah kudu bisa bahasa Arab. Sahanu nyaos suatu saat bener-bener maranehna bisa berhasil bisa naik haji. Amin ya robbal alamin. Eta bu kanikmatan sim kuring ayeuna di dieu tahadus binikmah bae ka Allah. Anu kadua di bidang prestasi tadi geus disebutkeun seueur alhamdulillah ayeuna doakeun ku ibu sadaya 2018 sengkeun ngerek nganterkeun murangkalih terbaik Bandung Sari Brebes Jawa Tengah rek ngiring MTQ di tingkat nasional 2018 insyaallah tingkatan remaja kelas SMA anak-anak SMA. Lamun tadi manu SMP keur beurang nu ngajina da malade eta bae eta mah juara kabupaten SMP na nu SMA na juara alhamdulillah juara provinsi. Tah ieu engke nu bakal nama na Bandung Sari beuki insyaallah di kancah kabupaten Brebes engke bakal diperhitungkeun. Teu acan aya prestasi-prestasi anu sajen emah tahadus binikmah we Bu. Tapi alhamdulillah nu pangnikmatna sim kuring tadi geus disebutkeun sim kuring datang ka Bandung Sari disambut ku urang Bandung Sari anu luar biasa. Alhamdulillah nya punya lamun ku sim kuring disebutan eta nu ngabantu masjid ge bisi teu beak ku waktuna da hampir sadaya masyarakat Bandung Sari ngabantu berbentuk tenaga, pikiran jeung duit. Abeh ngabantu alhamdulillah bisi engke urang pananggapan anu ayeuna kakaraka dieu hoyong silaturahmi jeung pasantren jeung sim kuring mangga engke rada leumpang kapali kaler masjidna geus jadi urang Bandung Sari ge da can nyaraho kabeh majelis taklim ge baheula nyahonna teh bangunan anu kakara ieu tah ayeuna nama can nyahoeun nu dilandeuh mah kos kumaha. Mangga engke bilih teu acan uih bade ningali mangga da ari ti beurang teu kaburu cenah Pak ayeuna mangga engke tingali. Alhamdulillah ayeuna tos 80% masjid, asrama sareng kamar mandi. Tinggal penyelesaian sakedap deui. Oke sim kuring nuhunkeun piduana beres ieu teh hoyong ngadamel asrama putri. Ieu kedah didukung ku sadayana. Alhamdulillah tadi Bapak Kepala Desa insyaallah tos janji disaksian ku masyarakat Bandung Sari jeung wali santri erek nyumbang duka naon-naon mah. Ya hiji kanikmatannya alhamdulillah. Orang Bandung Sari ulah bosen be ari pasantren mah da kudu didukung ku kabehan. Teu bisa pasantren berdiri sendiri, tetep kudu ku kabehan. Ieu tahadus binikmah Bu. Insyaallah ieu pasantren milik urang bebarengan, milik umat, milik masyarakat anu aya lingkungna jeung Bandung Sari nu bakal insyaallah kabawa nikmatna pada kadituna nama sadaya muslimin muslimat. Ya. Anu terakhir ti sim kuring Bu Pak sadaya alhamdulillah untuk santri baru SMP 60 anak alhamdulillah 2 kelas SMA 24 jadi anu kamari nganda 80 teh ti kelas 1 sampai kelas 6 jumlahna ge aya anu 8 12 ayeuna kaelehkeun kuno kakara daftar kuno kara daftar kabehna 84 tapi anu 10 nama kenaikan ti kelas 3 SMA jadi jumlahna insyaallah anu anyar berarti 74 santri eta alhamdulillah Bu ieu teh doa ti sadayana
Urang pananggapan kamari aya 2 kelas 1 aya nama aya 25. Alhamdulillah Bu seueur ti pananggapan. Ieu teh ti mana-mana jeung tarus binikmah meureun anu pangjauhna sim kuriman nikmat teh sakieu ge aya urang Jakarta tah insyaallah. Terus mulai daftar ka urang ka dieu. Nyaeta panginten Bu pengumuman ti sim kuring. Sakali deui sim kuring endonkeun pidoana sareng dukunganana ulah bosan-bosan lamun gaduh rezeki mangga insyaallah ku sim kuring bakal diterapkeun. Sim kuring mayunan asrama putri ukuran 30 kali 25 dana 2,3 miliar tinggi duitna Bu, kira-kira bisa moal Bu? Pasti bisa, sabab anu kaya mah Gusti Allah. Kamari ge eta masjid ya Allah ya mah ngadongeng jadi saeutik. Sim kuring keur bingung santri rek daratang rek kumaha itu boga bangunan eta ujug-ujug bahasa urang mah